uyunan silih asih seperti miniman pangeti bawa diri hingga Sabtu sore waktu kuring wakca kamanehna resmi ngajak undangan panggung dicinta obor laku tresna pikeun jawab uring kejeng manehna hiji saati waktu kuring panggih jeung manehna hati leutik nyarita naon maksudna waktu kuring wawuh aduh datikku nanya asih aduh can bebarengan sauyunan silih asih saat diniman Sabtu sore sekelilur hati ngadep-ngadep datang tanda setia waktu kedua ucap dimana aku rasa